warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, patepang deui jeung simkuring di sapuja Yang kuring Renaldi Septiawan Azhar dina acara Warta Semansa. Warta anu baris kapindangkeun nyaeta Citarum anu ayeuna geus kaciri leuwih bersih jeung merenah. Program Citarum Harum Bandung anu diayakeun ti Februari 2018 ieu ayeuna atos nunjukkeun kamajuan. Citarum, sungai anu pangpanjangna di Jawa Barat, ayeuna kaciri leuwih endah jeung bersih. Komo deui di Kampung Cijagra, Bojong Soang. Tembok di sabudeureun Citarum dilukis ku para seniman sangkan nimbulkeun pamandangan anu leuwih endah. Pemirsa di dieu parantos kahubung sareng simkuring Jidan Pratama dina warga Warta Semansa Citarum Harum. Di dieu simkuring aya di lokasi Citarum anu deket jembatan Bojong Soang. Pemirsa tiasa ninggal kaayaan Citarum anu leuwih merenah, leuwih endah, leuwih bersih. Langsung we aya nama simkuring bade pataros sareng salah hiji warga anu bade ditaroskeun ka pandangan. Assalamualaikum, sareng Teteh saha? Oh, Teteh Risma. Simkuring di dieu ti Warta Semansa bade naroskeun kamandang salaku warga setempat. Ngeunaan ieu, tos sabaraha lami Citarum teh katingali leuwih bersih ieu. Lamun katingal bersih mah sabar aturannya. Tapi lamun katingal endah dipandang mah karek akhir-akhir ieu pemerintah teh napa-napa saos tanaman. Jadi leuwih barudak leutik ge kan ayeuna biasa katingal. Alamun di dieu. Lamun saur ibu resep teh sih lamun Citarum leuwih kieu, leuwih bersih kieu. Terus kemudian Ya tadi simkuring tinggal aya sababaraha udah leutik anu haramen di sabudeuran Citarum. Teras aya dampak anu karasa teu saur ibu salaku warga satempat di dieu. nya tentu ayahnya kan bumi abi teh sisian Citarum sok kabanjiran wae lamun kabanjiran teh babari datang nah hese rootna teh tapi akhir-akhir ieu mah kemarin teh kan kabanjiran emang langsung gede sih tapi rootna teh geus sapoe gitu gara-gara Citarum teh dibersihkeun sumbatan-sumbatan. Oh, sakitu wae nya ibu hatur nuhun ka kamandangna. Hatur nuhun ka salaku warga, hatur nuhun ka pamarintah sareng ka pihak-pihak anu parantos ngadukung dina program Citarum Harum. Pamirsa tiasa ninggal karya-karya anu parantos diciptakeun ku seniman sareng ku pamarintah. Ayo orang tingali yuk ah. Ada program Citarum Harum, program ieu teh didukung ku pasukan tentara di Siliwangi sareng Perum Jasa Tirta anu dipelopori ku Wali Kota Ridwan Kamil baheula. Tiasa ditinggal pihak-pihak anu ngabantu program ieu tiasa ngubah Citarum anu asalna kotor janten bersih sareng merenah. Simkuring bade pataros ngeunaan kamandang akang salaku wisatawan kasebut sanes orang ieu ya. Cara akang kumaha tah program Citarum Bandung anu dipelopori ku pamarintah ayeuna? Oh, program Citarum Harum Bandung dipelopori ku pamarintah ayeuna tos janten program nu biasa kacarioskeun kae gitu. Kumarinkan Citarum asalna kotor seueur ku sampah sareng teu kaurus ayeuna tos mulai pemerintah gerak aya pergerakan pemerintah janten tos biasa carioskeun saewa ieu program komo lah jami-jami teh nyebutna Citarum teh sungai anu paling kotor anu nimbulkeun banjir
kumaha saur akang kan ieu teh di daerah ieu hungkul. Nah, harapan pamarintah teh kumaha Kang Sungai Citarum, Sungai Citarum teh panjang sareng ya panjang panjang Bandung. Harapan teh akang mah nya teu teribet lah. Yang inti nama dia patah di daerah ieu wae gitu. Sabab daerah nu banjir teh sanes daerah ieu wae gitu. Sanes wilayah ieu wae. Contoh biasa setiap tunggal bulan atau tunggal tahun ngayakeun program kerja bakti Jawa Barat. Saat itu kan jasa pulang selatan kembali seperti semula. Pemirsa parantos tinggal kayan Citarum ayeuna anu bersih merenah. Ayeuna euy deui ka studio Renali sareng Lisa. Mangga Renali. Pemirsa, ayeuna di studio atas aya Ahlian Ahlian. Kang, atas ningali warta ieu kumaha tah kabanang akang ngeunaan kondisi Citarum anu ayeuna? Ayeuna biasa diunihakeun ku urang sadaya yen Sungai Citarum teh tos bersih. Program Citarum Harum teh di luar dugaan urang sadaya sancana lebih sukses beyond expectation. Saat tos tinggal progresna sapertos itu kumaha tah bayangan akang berlian kanggo Citarum harupna 5 nepi 10 tahun harupna. Saacana program Citarum Harum teh mangrupa program anu ngagentoskeun program Citarum Bestari, di mana program Citarum Bestari teh nu ceunah nama di tahun 2013 ka 2018 teh caina teh biasa diinum ngan hanjakalna program Citarum Bestari teh gagal. Tapi upami urang nilika Sungai Citarum nu kondisina kawas ayeuna tiasa dipungkiri yen Sungai Citarum teh bakalan bersih. Tapi upama ayeuna urang nilika Sungai Citarum ayeuna program Citarum Harum teh teu dipungkiri bakalan sukses. Kunaon? Sabab ayeuna tiasa kurang ditingali yen Sungai Citarum teh tos mulai bersih, terus mulai taya sampah-sampahna di dasar-dasarna, terus aya gerakan-gerakan kanggo kebersihan Sungai Citarum eta. Jadi teu dipungkiri oge di 7 tahun atau 8 tahun kahareupna Sungai Citarum teh minimal mah biasa dipakai kanggo kebutuhan rumah tangga. Gitu. Janten pamirsa, numutkeun kamandang ti Akang Berlian salaku ahli lingkungan. Insya Allah Citarum kahareupna biasa dianggap ku warga-warga pikeun bubutuh rumah tangga. Citarumna janten bersih, caina bisa diangge oge jeung aman kanggo keluarga. Hatur nuhun Kang Berlian. Pemirsa, Yang sami-sami. sakitu wae warta anu kapihatur, mugi aya manfaat kanggo pamirsa. Simkuring Renal Septiawan Azhar, Simkuring Risa Puja. Amit mundur amit mungkur. Wilujeng patepang deui dina warta-warta nu sejenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.